Bismillahirrahmanirrahim. Mengakraskeun dihancar kitab ikena di channel YouTube Abu Nabisa. Wayah rumusan haram itu bawal alal kuberi luburan kuburan. Wakada sarengnya kitu yahrumu fi inain dina wadah fil masjid anu terket itu ina dina jero masjid. Alal asohi numutkan kaul soheh wa yusanu sareng disunatkeun naon ayas tabaria angka kudu ngabersihkeun itu qadil hajat minal bauli tina ki'i indan kita ini dina nalika pegatna itu bawal binah tanah nuhin kusa umpamana dedehem wanatri dakarin sareng ngurut dakar kola ngadawi Imam Nawawi fil majmu'i dina kitab al majmu'. Wal mukhtaru sareng ari kawal anu dipilih eta ana dalika kana sanyana itu istibro eta yahtaliku beda-beda itu dalik bihtilafin nasi ku beda-beda na manusia. Wal qasdu sareng ari anu dimaksud eta ayadunna disangka naon annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta lam yabaqon teu nyesa bimajarol bauli dina tempat ngocorna ki cai kiih naon syai'un perkara yuhoku anu dipikasieun naon khurujuhu kaluarna itu syai' famin mangka eta tetep ti itu nas man ari jalma yahsulu anu hasil itu man hada kana itu istibro bi adna usri ku panghandap-handap na ngurut wa minhum sareng eta tetep itu nasman ari jalma yahtaju anu mikabutuh itu man ila takarrurihi kana ngabulak-balikna itu usri wa minhum sareng eta tetep itu nasman ari jalma yahtaju anu mikabutuh itu man ila tanah nuhin kana dedehem wa minhum sareng eta tetep itu nasman ari jalma layah taju anu teu mikabutuh itu manila syai'in kana hiji perkara min hada anu tetep itu syai' tina itu anu kabeh. Wayang bagi sareng penting likuli ahadin pikeun saban-saban hiji jalma naon Allah yantahi ulah maragatkeun itu ahad ila hadil waswasati kana batasna waswas. Wa inna ma lam yajib sareng pastina teu wajib naon al istibaro ngabersihkeun kama sapertikeun perkara kola ngadau bihi kana itu ma saha al qadi wal bugawi sareng Imam Bugawi wajaro sareng berjalan kenalai kana itu ma saha an-Nawawi Imam Nawawi fi syarhi Muslim dina syarah kitab Muslim di qaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu kudu ngabersihkeun aranjeun kabeh minal bauli tina cai ki'i fa inna amata adabil qabri mangka sanyana umumna siksa kubur eta minhu tetep tina itu bawal li anna dohiro karena sanyana kawal anu dohir minin kita ilbauli tidak narima pegatna cai kiih eta adamu audihi henteu balik deui na itu bawal wayu malu sareng dipanteskeun naon al hadisu hadis alama kana perkara ida tahaqqaqo di mana-mana nyata itu au golaba atawa kana ngalindina itu qadil hajat ala donihi kana sangkaanna itu qadil hajat bimukatado adati karena anu dipastikeun kana kabiasaan itu qadil hajat naon anahu sanyana itu qadil hajat eta lam yastabri lamun teu ngabersihkeun itu qadil hajat kharaja maka kaluar itu bawal minhu itu qadil hajat wa yukrahu sareng dimakruhkeun naon hasu mahrajil bauli ngagadetkeun tempat kaluarna cai kiih minadakari anu tetep tina dakar binah wiqotnin usaumpamana kapas wa ito latul muksi sareng ngalilakeun cicing pimahali qadail hajati dina tempat nyumponan kana pangabutuh
lima karena perkara rawa ngariwayat ruwiya diriwayatkeun itu ma anil Luqman ti Luqman annahu sa'nyana itu itolatul muksi eta yurisu ngawaris itu itolah wajaan kana nyeri fil kabadi dina ati wa yundabu sareng disunatkeun naon aya kula kudu maca itu qadil hajat inda usulihi dina nalika tepina itu qadil hajat ila makani qadil hajati kana tempat nyimponan pangabutuh. Bismillahi kana lapan bismillahi aya atas sinu tegesna gawe raraksa an abdi minas syaitani ti setan. Allahumma nun Gusti Allah ya Allah tegesna ya Allah wa aksarallahumma fi tawidi wa sadayallahumma fi qaribi fi alfiyah ini sanyana abdi eta kudunya lindung abdi bika ka Gusti aya kasimu tegesna gawe raraksaan abdi bika ka Gusti minal khubsi ti setan lalaki bidomil kho kalawan didomahkeun khona wal ba'i sareng ba'na jamu khobisu ari lapan khubus eta jamakna tina lapan khobis wal khobaisu sareng pirang-pirang wal khobaisi sareng pirang-pirang setan awewe jamu khobisatin ari lapan khobais eta jamakna tina lapan khobisah wal murad sareng ari anu dimaksud ku itu khubus eta dukuru sayatini pirang-pirang lalaki pirang-pirang setan wa inahim sareng pirang-pirang awena itu setan wa dalika sareng ari itu yundabu eta lil itbai karena turut kana pada melarana Kangjeng Nabi rawa ngariwayatkeun kana itu itba saha saykhoni wal isti'adatu sareng ari menta pangraksa minhum itu setan eta fil binai tetep dina bangunan al muaddi anu dicawiskeun itu bina liqodo il hajati pikeun nyumponan kana pangabutuh li anahu karna sanyana itu bina eta ma'wahu tempatna itu setan wa fi ghairihi sareng dina salianti itu bina li anahu karna sanyana itu goer eta saya siru tereh jadi itu goer eta ma'wa tempat lahum bikeun itu setan bi khurujil khariji ku sabab kaluarna perkara anu kaluar wa yakulu sareng ngadawu itu qadil hajat atau maca itu qadil hajat makna ban hal sunat atiban sirobihi dina sabada budalanana itu qadil hajat gupronaka kana lapan gupronaka menta hampura ka Gusti alhamdu ari sadayana jenis pujian opat eta lillahi hakang milik Gusti Allah alladzi anu adhaba ngaleungitkeun itu ladi ani ti abdi al ada kana kokotor wa afa sareng muga ngaraksa Gusti ini ka abdi minal balai tina balai lil itbai karena turut kana pada melangkang jeung Nabi rawa ngariwayatkeun hukana itu saha Nasai Imam Nasai wa bi musannifi Abdir Razzaq sar eta tetep dina kitab anu dikarang ku Abdur Razzaq wa bani Abi Saibata sareng Ibnu Abi Saibah annanuhan ari lapan annanuhan sanyana Nabi Nuh alaihi salam eta kana kabutosan itu Nuh eta yang maca itu Nabi Nuh alhamdulillahi kana lapan alhamdulillahi alhamdulillah sadayana jenis pujian opat eta lillahi hakang milik Gusti Allah ala tidak ada anu merengasaan itulah dini ka kami ladatahu kana nikmatna itu makul wa abqasar netepkeun fiya ka kami manfaatahu kana manfaatna itu makul wa ada habasar ngaleungitkeun itulah di ani ti kami ada karena kokotor na itu makul paslun hartos nari ieu eta pasal sahiji bayani ma anu tetep ieu pasal buat ngajelaskeun perkara yang tahi anu tepi bihi kalawan itu mah
naon al-wudu mangsana wudu waladi sareng ari anu yan kudu anu ngabatalkeun itu ladi al-wudu akana wudu ayan tai tegesna tepi bihi ku itu ladi naon al-wudu wudu dina bayrut teu aya lapan al-wudu. Etahom satu asya lima pirang-pirang perkara pakot ngan sakikituna wala yukholifu sareng teu nyulayaan musonib man ka ulama ja'ala anu ngajadikeun itu manha kana itu khamsatun arba'atan kana opat kal minhaji sapertikeun dina kitab minhaj li anna mafhuma qaulil minhaj karena sanyana anu dipaham dina kawal na kitab minhaj illa nauma mumakinin mak'adahu lapan illa nauma mumakinin mak'adahu eta huwa ari itu mafhum eta mantu usani lapan anu dituduhkeun anu kadua guna di dieu patawa kopaturi eureun itu mantu usani sareng mafhumul qaul minhaj pata amal maka kudu mikir anjeun kana itu tawakuf wa illatun naqdi sareng ari elatna batal wudu biha ku itu khamsatu eta goeru maqulatil makna teu bisa dipanggihan ku akal dina makna fala yuqasu mangka teu dikiaskeun alaiha kana itu khamsatu naon goeruha salian itu khamsatun fala naqdo mangka teu batal wudu eta maujud bil bulugi ku sabab balik bisini sabab umur wala bimasil amamadi sareng teu batal ku sabab nyebak lalaki anu ngorohek hartina anu tereh balik al hasani anu kasep itu amron wala bimasi farajil bahimati sareng teu batal wudu ku nyabab farjina sato wala bi akli wala bi uklilah min zazuri sareng teu batal wudu ku sabab ngadahar daging onta alal madhabi numutkeun madhab fil arbaati dina anu opat wa in soha sanajan nyohengkeun sa Nawawi Imam Nawawi al akhiro kana anu akhir min hatina itu arba'ah min jihati dalili tina jihad dalil summa ajaba tuluy ngajawab itu Imam Malik min jihatil madhabi tina jihad madhab faqala tuluy ngadawuh itu Imam Malik aqrabu ma ari pangdeukeutna perkara yustarwahu anu dipake reuleuh naon ilahi itu ma fidalika dina itu pala naqdo eta qaulul khulafa'ir rasyidina tetep dawuhan khulafa'ur rasyidin wa jamaahiris sahabati sareng pirang-pirang jumhurna pirang-pirang santrina Imam Syafi'i wa mimma sareng eta tetep tina perkara yugo iku anu ngalemahkeun itu ma naqdo kana batalna wudu bihi ku sabab itu uklu anal qaila ari lapan anal qaila sanyana jalma anu nyarita bihi karena itu nakadu la yuaddi anu teu ngaliwatkeun itu qail kana itu uklu ila sahmatin kana gajihna itu jazur wasanamihi sareng gigir awakna itu zazur ma annahu sarta sanyana itu zazur eta lafal konta yang beda eta maujud wala bil kohati sareng teu batal ku sabab seuring ngagak-gak fi sholati dina sholat wa illa sareng lamun teu labil kohati la mahtuso mangka moal ditangtukeun naon anak ku batal biha ku itu koh kasairin nawakili sapertikeun sakakarina pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu wa masareng ari perkara ruwiya anu diriwayatkeun itu ma min annahanya tanasa nyana itu bil kohati eta tan kudu ngabatalkeun itu bil kohati padoipun mangka eta lemah wala bin najasati sareng teu ku najis alqo rijati anu kaluar itu najasa min ghairi farji tina saliati farji kalfas bisa pertikeun dicedrak wal hujamati sareng dibekam lima karena perkara rawa ngariwayatkeun kana itu masaha Abu Daud bi isnadin shahihin kalawan sanad anu sahih anna rajulaini sa'nyana lalaki dua min ashabin nabi anu tetep di pirang-pirang sahabat nabi eta harosa ngajaga iku rajulain al muslimina kajalma anu Islam kabeh
Bi gozwati Datir Riko dina perang Datir Riko. Pakomatul linganan saha ahaduhuma salah sayyidina itu rojulan yusolihana sholat itu ahad paromatul limana buka itu ahad sarojulun lalaki minal kupar yang tetap di kupar bisa min kalawan jamparing panaja tuli nyabut itu ahad karena itu sahmin wa sholat sarang sholat itu ahad wadamu sarang ari getina itu ahad eta ya jadi ngocor itu dam wa alama sarang terang saha nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi ka itu ahad walam yunkar sarang teinkar kanjeng Nabi ka itu ahad wa amma sholat sarang anapun ari sholat itu ahad ma ada misan kangocona geti eta falikilat ima mangka karena saeutikna perkara asoba anu kena itu mau ka itu ahad min anu tetep tina itu dah wala bisi faida ibil hadasi sareng teu batal cagerna jama anu langgeng hadas di anna hadasah karena sanyana hadasna itu daimul hadas eta layar tapi teu ilang itu hadas pakai payasiu mangkahanna kumaha sahnaon itu sifat ngitung-ngitungna cager sababan karena jadi sababil hadasi karena hadas ma'ana husan kasanya itu hadas etalam yazah henteu leungit itu hadas wala binazil khofi sareng henteu batal sabab ngalaan sapatu li anna najahu karena sanyana ngalaan itu khop eta inji bunga wajibkeun itu nazku gos selar rijlaini kana ngubah 2 sampean pakot ngan saking kituna alal asoin numutkeun kaul anu sahih ahaduhuma wallahu a'lam.